leuwih Allah manusia sawanari Allah tata maning raja tata maning Allah bismillah sasawa sarupaning raja ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Madur Muhammad Allah Rasulullah ya la ilaha illallah Muhammadur Allah Rasulullah Madur Muhammad Allah Rasulullah ya la ilaha illallah Muhammadur Allah Rasulullah Madur Muhammad Allah Rasulullah kanu makem pepekuna tahun 8 bulan 12 poe 7 dawuh 5 kasiang kalawan wengi teka kantun ka guru oge mangga nyanggakeun atur pangabaktina ku sangu putih sapulukan rencang sakawasana mugi kasari kabakti neda katarima tuh maksa amin. Atuh urang sadayana urang nunuhun heula kanu agung nanda kanu makawasa muntang muga ka Gusti nu masuci kalau subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ieu Bapa Deni Ibu Wangsi dina ngalaksanakeun ngalahitung ieu sing aya dina kalancaran sing aya dina kasuksesan ulah aya harang-harungan itu si areng ieuna kitu maksa amin. Atuh mudah-mudahan ieu murang kalih anu Islam sunatna satosna dilaksanakeun salam sunat kanggo kapayuna sing dijantengkeun murang kalih anu soleh tumut ka ibu sareng karamana atuh mudah-mudahan anu kidul kacigondang oge teka kantun mangga nyangakeun Hanten baru ka Mama Marsidin kapoke ke Mahokok mangga nyangakeun hatur pangabaktina ku sangu putih sapulukan rencang sakawasana mugi kasari kabakti neda katarima kitu maksa amin. Bari urang haturkeun deui ieu tambah buyut kawanten atanepi ka Ibu Ratu kawanten sareng rencang piwaranganana mangga nyangakeun hatur pangabaktina ku sangu putih sapulukan rencang sakawasana mugi kasari kabakti neda katarima kitu maksa amin. Atuh mudah-mudahan ieu Bapak Deni Ibu Wangsi dina ngalaksanakeun ngalahitung ieu atanepi ngarak ya teh mah mudah-mudahan aya dina kalancaran ulah aya gangguan itu
sinareng ieu dikawit mangkat di tempat perhajatan ngala hidung dugi kanu ditujuna kitu maksudna malih urang haturkeun deui ieu terutami mah kanu ngagaduhan riwayat panadaran ka Kanjeng Sesari Hidayatullah nu nandung karamatna di Gunung Sembung Cirebon kabaktan ka Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani kabanten ka Kanjeng Sultan Maulana Samudin kagodog ka Sunan Rohmah pamijahan ka Kiai Abdul Muhyi kaluar batan ka Syekh Husin Mulia Idrus bin Abu Bakar bangga nyanggakeun hatur pangabaktina mugi malih urang haturkeun deui ieu kanu ngislamkeun di daerah urang lah terutami Pulau Jawa terutami kasari kabakti neda kasari atuh mudah-mudahan putrana atanapi putrina Bapak ini sareng Ibu Wangsi satosna di Islam sunat kanggo kapayuna sing mulus rahayu berkah sinareng salamet sing dijantenkeun murang kalih anu soleh dumut ka ibu sareng karamana atuh mudah-mudahan nincak dewasana sing dijantenkeun jalmi anu berguna kanggo bangsa negara atut agamana kitu maksa amin utami nama urang haturkeun ieu ka sepuh-sepuhna deui nu tos teu ahli di alam dunia mangga nyanggakeun hatur pangabaktina ku samukti sapulukan rencang sakawasana kasari dineda katarima kitu maksud amin nyunkeun pidoana dukunganana kan ieu Bapak Ibu Wangsi dina ngalaksanakeun ngalaidung ieu sing aya dina kalancaran sing aya dina kabarokahan kanggo anjeunna sakeluarga sapala putrana kitu maksud amin urang sadayana urang nyuhunkeun hakikatna makanu makawasa sabatna ka para nabi berkah kalawan salamet ka para karuhun sadayana atuh boh pilihna aya karuhun nu kararunggang yang nu teu katuranan pokok kaler kidul kulon wetan tengah moal ditakaan hiji bade disikuk di hadiahan atuh mudah-mudahan sakali deui ieu Bapak Deni Ibu Wangsi dina ngalaksanakeun ngalaindung ieu sing aya dina kalancaran ulah aya harang-harungan itu sinareng ieuna atuh mudah-mudahan murang kalih anu Islam sunatna sing marulus rahayu berkah salamet sing dijantenkeun murang kalih anu soleh tumut ka ibu sareng karamana atuh mudah-mudahan nincak dewasana sing dijantenkeun jalmi anu berguna kanggo bangsa nagara katut agamana kitu maksud amin atuh kanggo salajeng nama bade arwah jamaah beka para karuhun sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Urang sisilahan urang sadayana banyak ulah kagiri anak sadayana urang sisilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabil mustafa wa barakatuh wa mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa atba'ihi wa ahibaihi sayyidillahi lahu bi barakati suratul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim wa ila hadrati arba'ati sahabatin mubashirin bil jannati sayyidina Abi Bakr wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina radhiyallahu anhum wa ala baqiyati sahabat Rasulillah ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina wa man tabi'ahum